Minggu ini emang tes jujur mang? Ya jujur mang lah. Ki aki belajar jujur aja nah. Ya spot tersembunyinya. Mudah-mudahan ayah iya nak wah milikna. Wih, lumayan lah. Eksekusi lah pokoknya mah Ogom. Wih. Ini mana aya lah, eta mah di atas lah. Bisa lepas geus ya. Ah, kira antepeun lah. Antepeun lah nyaa itu mah. Mahal eta mahal teh eta. Eta mahal. Ih, ngajur aliet kitu hah. Aduh. Uyuhan siringan awi eta mah atuh da. Tinu pameta lagi ngukur awi eta mah. Ukur mayit. Cuma ucap. Lah kurin teh buat. Bae antepkeun lah. Tung bulutna rada gede. Aduh kan mahal aja. Ih, hoream ngarenaheun. Eueuh, aya euy. Wah, diopikan itu. Wah, ya mau digabret. Sing A. Aman. Bismillahirrahmanirrahim, eksekusi. Salam. Uy, belah di mu uy. Matahari na belah ditu. Kala. Cobaan eta gede galak atuh. Bodas mana nu uhan? Oh iya mah orang koncor tuh katanya. Pikeun langsung eta mah. Langsung jadi eta mah. Tadi maharepnya pasti bere deh nu eta sosis langsung gap. Alhamdulillah teman-teman lah sahabat dijual sadayana pokoknya meligaskeun selagi libur malah perihan dunungan di Bandung ya 2 bulan itu bisa ngajujul loh. Das eksekutor kena di bawah pondasi langsung cap ya mah. Untuk lubangnya di sawah ya. Di bawah ya mah langsung lapar ah. Tepkeun eta mah dieu. Maaf, Bos. Uruskeun eta dihareupeun tukang mah. Eksekusi Pak Ji. Semoga gagal insyaallah eta mah. Langsung ngancep ya. Ulah nguruskeun ieu aja entepkeun cabut heula eta ieu mah ku di dieu. Kabur ka piheulaan. Monyet kana beuheung eta mah. Pada mananya? Ulah? Pantang apa mah? Aing kabur ka pencet. Ah. Nya diharapnya sudah mendodoho. Tah gitu, mantap. Sen kudu senior wae euy. Hup. Ganas ya mah. Masih berjalan 33. Terus amankeun eh. Seukeut teh ya hiji deui. Mogo da candiwat pantang. Untung teh daek euy, daekeun kitu ka dieu.
geus panteng eueuh kitu mah. Eueuh tah mah. Oh jangan ditat. Iya anjing. Jangan ditatar-tatar. Aya keneh gas. Gede euy euy. Ya udur genep piceun halangan he. Karunya si kabasehan anjing. Tideuna aduh. Mahal na ieu mah yeuh. Turun aja. Kalagum. Kalau pemirsa. Oh, teu nabres ya. Ieu liang leutik ya mah. Ming dikodok. Ka dieu liang berarti Mantap ya. Magom kumaha gom? Mantap ya mah. Ngajedaknya euy. Cari kaci di dia. Kameramen mah kaci da bebas kayak bebas kali Kodok liang na Kodok liang na bisi liang leutikna nih. Keluarkeunana. Geus liang badag mah geus beutot. Perlahan-lahan mari eksekusi langsung alungkeun ke sawah eta mah. Bisi ngait kanu ieu nu urang nu beureum eta maksud teh. Pulau Karbon lain eta. Heeh bisi Pulau Karbon hanapkeun keningan. Senar poping ieu lain nih. Lain. Si runtas ya adik. Penyelamatan yang sangat menegangkan kawan-kawan. Masalah mayang leutik. Gede sia euy. Majeusna lah. Nyarum bisa kana runtah. Aman Aman. Masih mantapkeun ulah waka. Ngeunaheun aya liang ngepas. Ih, liang ngepas mah. Jurujus. Kalem lah. Biarkan dia naik ke atas. Aduh, anjir. Ngeunah bos, ampun mau dijual 50.000. Lain dua bohongan, itu hulu kepala ka cedag teh. Lain tuh, ieu mah. Oke, jalur rinyanya. Nah, naik kita mah. Wah, ngabetrik. Lepas liangna bos ieu mah. Tuh, angkat geus ke? Ning badag lumayan. Badag. Ada bawah aja bapak rata. Anjing hoream. Dah. Loh. Nya, cek orang ogen. Wah. Ning badag pegat nih. Ngaliang ke sawah kira dialungkeun ning badag itu mah. Si ieu mah menang, Pak. Bayan tah kanggo kineun kituna kanggo oktapdok mangjana yeuh tah marmo. Keresekan Keresekan langsung. Langsung pegat bahaya mah. Paingan ngejedak kieu. Kanggo diak fishing adventure nya, Bos. Punten, Pak. Kali, Bos, kirim keuna. Si Bawud khusus ya masih Bawud. Master Limbad. Ya suke. Anjing buntet ya, Pak. Berarti usep di jero, Tuh. Di luar. Ini ya bos petak gua beli cintek nih. Ing badag ieu mah euy. Alhamdulillah tah baraya hasil aya lah. Cayan lah meh 3 kiloan. Cayan lah plus kuah. Teu hilap jeung andangnya. Heeh tuh. Andang ya. Khususon. Ih, baceuna ieu mah leuwih Geus, ieu mah kudu balik, ieu mah hirup. Balik. Anjing gede euy. Gede asli. Gede tuh. Dibanding jeung rekan-rekan mah.
Baiklah dah teh ieu teu rusak. Naon deh? Tali